Jedahkeun kana eta teh selot panto teh pas selot panto pisan. Da pendek main teh eta kan jedutkeun kitu. Dapat eta tuh hejo itu malang. Ngageunggeui koe nangis eta rojol pun bapak teh nya. Cenah. Kunaon eta cenah budak depan cikal di ogo. Eta cenah kunaon tarang budak mun hejo ngegenclong saur pun bapak teh. Eta labuh saur pun biar. Kan di kelas teh main bal. Halo. Dok main bal. Ari beunang ngalangkung kadinya kana lawang pisan. Ibu ditajong disakalikeun ka dieu ya teh dah panginten kanu eta teh kanu deplek ieu. Calawak maneh. Calawak cerot. Calawak sok cari aya pieu ngarah alus kana ieu cenah kana panongon. Nyapan vitamin A. Oh nyapan. Cerot tah barang kalima kieu murah ngalih teh. Pak abi mah saum. Aduh jus saum betul tadi jus. Kerja sisi. Alamak. Bulan puasa. Unyil. Najir gitu. Pak Raden, ada apa? Pak Raden. Pak Oga. Oh, dan begitu mah. Masya terlalu aja si Unyil. Sok belikan dia tuh. Balikan dia. Pak Oga. Hei Pak Oga. Unyil. Pak balik. Salah. Hei Unyil. Ayo kita belajar membaca. Ayo Pak Oga, Ayo sekarang mulai. gope dulu. Ayo itu salah. S-A-S-A N-T-I-T. N-T-T Sanitasi. B-U-B-U. B-U-B-U D-I-D. D-I-D Agus. budak. Tadi kita era. Bu guru asli ieu mah. Iya kumaha? Blaktuk cenah katanya kitanya. Guru asli ieu mah. Mana? Itu paling itu. Oh hei. Tapi geula sebelum di-present naon orang ieu heula ka sapa heula balad capruk. Oh nya. Wilujeng Sumping di Capruk Sunda Podcast. Di episode anu kasakian sekian Tercatat. tidak tercatat dalam buku sejarah, kita hari ini akan bertemu kembali bersama saya Ikok Dekok dan saya salah udah apa? Saya Ikok Dekok dan saya temennya Ikok Dekok, bener, dan ibu Bunda Sisar. Lahir 6 Januari tahun 1960. Beliau sudah mengabdi menjadi guru SD dan berpensiun 4 tahun yang lalu, guys. Emang Bunda Sisar aya dina Google? Batake berteman di Facebook seteh. Oh, dina Facebook Berteman di Facebook. Rada terkejut orang asli itu baru masuk. Aduh, ari urang mah riset heula kan lain teh apal. Bunda sabara sasih eta teh Yuswa teh. Yalah atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wilujeng wabarakatuh. wayah kieu nyangakeun silaturahmi ka balad-balad Capruk sareng ieu anu mitembeyanana. Disangka dukun. Ka pangersa Bang Gege. Bang Gege. Cenah ieu teh teu hadir Terus ka Kang Pei oge Kang Ikok Dekok ya Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping. Acara Abi Bu. Tepat. Wilujeng Tepang maksudnya. Beda teh sareng Bunda mah. Kieu ari 4 tahun pensiun mah terus balelol gitu biasa. Sok inget kan ieu geuningan. Naon?
Kanu anu Mama Dede hari kita. Assalamualaikum, saya Iya Soliha. Mau bertanya Mama, apa Iya Soliha? Mau bertanya. Iya. Iya, asupkan ngejona. Sanes gitu, eta nyebatkeun haji nih kan. Oh, mohon eta mah. Abdi teh cenah haji anu. Weuy. Alah, sombong amat. Wah, itu jadi ayam mandaan di belah dia. Bunda saatosna pensiun. Naon we ieu kasibukan ayeuna? Kasibukan. Mohon. Masih putra Kak dikit. Bungsu. Oh, bungsu. Mung eta teh pensiun mah atosan. mung dikeresakeun teh Kang Paike nya. Nuju di Bali ti payun belasan tahun di Bali namina ge. 2 kali berarti ka Bali na ieu mah nya. Dina Bali kandungan sekali. Nah, ayeuna teh di Garut cariosna siga di Bali. Jarang pernah. Leres teh ka dieu mah teh tepang. Batura apaan sibuk dia dicapruk sunah. Saya yang dikutuk jadi tampian. Paling kunang jadi parawe jadi tampian. Bacilingan gitu. Asal kumaha. Aduh, kasibukan Bun ayeuna masih dipakai enjeng ya? Dipakai enjeng masih. Ya kasibukan nama ieu nama ngadamel keterampilan naon bunga gitu. Benar. Teras ngasuh incu. Mengisi hari tua teh. Pengawasan biasalah ibu-ibu gitu. Gitu. Kok ayeuna mah ditaroskeun? Aktif di pengajian. Jangan kieu eta acana ya bisa balaca teh terang. Nya saha cenah ieu teh. Saha ieu teh? Gitu janten Bunda Sisar teh ieu teh mangrupikeun pensiunan guru. Guru SD di kampung Tegal di mana Gede. terus itu panjang gitu kecamatan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Iya di mana guru SD teh mangrupikeun kasta tertinggi dina perguruan. Nah, kasta tertinggi. Nah, bet kasta tertinggi sok. Soalnya guru SD mah ngajar sakelas mata pelajaran kudu bisa kabeh. Oh iya benar. Nyieun soalnya tah. Baheula mah zaman THB panggilnya ka bungkur mah nya. Nyieun soal ku ibu guruna dibikeun ka muridna dipariksa deui ku guruna. Dieusekeun kana rapot. Nya paku dipariksa ku orang tua siswa. Tapi ya gitu kan ari di sekolah SMP SMA biasanya mah guru teh hiji we. Guru fisika ngajar fisika. Gitu. Nah, guru SD mah kan dibabad. Guru borongan. Ka kesenian guru borongan. Lamun dina bangunan wah manor. Bener ya di tengah mah lieur nya. Berarti kudu ka dieu. Lamun urang di dinya, urang nu lieur. Untung urang aya beheungan ieu bisa luar lieur. Gitu. Tah, ayeuna tos Bunda Sisar teh tos pensiun. Alhamdulillah 4 tahun. 2002 hiji berarti nya. 2020. Oh, 20. Sabaraha tahun ngawulan. Keleresan angkatan 78. Yuswa 18 tahun terus diangkat janten guru. Tah, mung teu kaleresan kitu alim janten kepala sekolah daripada melan mah nya kepala sekolah geus kababad gitu. Alhamdulillah san sombong tanes. Namun pada melan ari di kampung makan kepala sekolah kadang-kadang tebih bagian orang we nu caket gitu. Nu mawi pas janten kepala sekolah raraosan tos wareg gitu ios we eta jabatan mamangga gitu. 2020 Februari pensiun tadi ka ayeuna dipasihan kene sehat. Alhamdulillah. Sabaraha tahun eta Yuswa teh? Genep 4. Januari ayeuna 2025 insyaallah upami ka Yuswaan deui ka dinya teh 2 janten genep 5. Genep 5. Teu katinggal siga genep 5. Pami tahun payun jadi genep-genep eta teh. Teu katinggal genep 5 panginten ieu mah genep 4,5. Siga meuli buah ya sebenarnya. Nah, teu katinggal teh siga neme 40 tahunan gitu. Oh, alhamdulillah ya Allah. Sanes siga neme anak ka Inung eta mamuji. 25 tahun ka pangkertes. 40 tahun. Ai di lemur mah kan naon ngaranna teh ujang ijig gitu mencek urang jadi sehat. Nyamahnya jalan ka ditu, ka dieu jalan kaki. Oh, nya teh juga di kotanya. Di kota mah. Mes-mes kana motor, mes-mes kana
angkot nya siga kitu. Rupina mah kitu eta oge painten janten faktor syariat. Ari kapungkur teh guru kelas sabaraha hiji? Bunda Skalaresan teh guru kelas 1 sareng kelas 6 eta mah tuh. Berarti kelas 1 mah tadi kurang ini budian. Memang kapungkur mah nuju ini budi. Pami eta manu pertama pisan mah anu taman pamekar nih. Aya cerita lucuna. Terus cerita mah demen. Hobi. Nuju kelas 3 harita teh. Bunda nuju kelas 3. Mohon. Cantik. Guru ngajarna sanes nuju kelas 3 bunda nuju kelas 3 sekolah kene diajar ku batur ari kan kapungkur mah kirang gurunya mohon anu aya teh kepala sekolah sareng penjaga anu ngajar kelas genep anu tiasa pangpinterna ngajar di kelas 1 2 3 kitu kapungkur mah mohon ku siswa deui pami eta teh pami gagawe anu ngaldinten nu dugikeun ka ayeuna emut ngalagu gelang sipatu gelang eta we laguna teh teras ayo pulang mohon ayo pulang tapi ka jadi cincau di gelang bakat put kirang guru teh tah bunda harita nuju alit nuju calik ngariung dinten Minggu aya serat di desa panpun bapak teh juru tulis pami aya sekretaris desa mohon ulis kapungkur mah ulis Pak ulis sahur pun biang teh nuju kekecos mah cek engge serat. Naon? Kamu kayak kecos kakarek dia urang. Dikekeron duas. Cewek ini. Itu geningannya. Mun terasin bunda abi masuk ka. Apa yang ngol kan abi mah. Kelas atas gitu teh. Sok cenah serat di mana gitu sulpun biang teh. Duh tuh baca. Terus aduh. Da teh sama cat teh. Sok can tinggal baca. Balik terus di tongengkeun mah ditebihkeun mah dicaketkeun mah baca surpun biang teh di saha eta teh ulang we nya pas tatih dina ceket selot panto pas selot panto penenya jangkungna teh eta pun biang jol kilincit nyampeurkeun baca terus breeding lah horor ieu mah carita teh. Mun muriding ka dieu teh nya eta no teh ngalenyap kitu. No eta mah dijedahkeun kana eta teh selot panto teh pas selot panto pisan. Da pendek mah itu di eta kan jodotkeun kitu. Dagot eta tuh hejo ieu teh malang. Ya geungeui koe nangis eta rojol pun bapak teh nya. Cenah kunaon eta cenah budak dapan cikal di ogo eta cenah kunaon tarang budak mun hejong ngegenclong saurpun bapak teh eta labuh saurpun biar waduh labuh di mana cenah bari bunda teh di canak di lahunnya terus di kieu geuning eta teh ku dikana kieukeun kana paham kadiekeun we diwalas-walas kunaon cenah gebis di mana lain cenah Pak ku abi didagorkeun budak teh sugan teh cenah geus blul maca gitu nah cenah eta emut pun bapa nyariosna nah maneh mah meuni galaktik cenah eta cenah emak cenah ka anak teh lamun jadi guru maneh cenah sapoe paeh budak teh hiji. Padahal bunda bujang-bujang kan jadi guru maca kitu tiasa gitu. Lamun jadi guru teh macam mana mengeus paeh budak sapoe hiji. Jadi ini urang mah leuwih bahaya tibatan pembunuh bayaran. Aduh ya Allah. Da bentennya didikan kolot baheula mah kitu cara ngadidik anak teh kadang-kadang nganggo kekerasan. Nah harita oge cenah sasasi ti harita biasa nu mawi deui ka ayeuna bunda mah nini ge kutu buku maca teras novel numpuk majalah naon kitu dugikeun ka ieu mah meseran novel teh nuju 2000 perak. Oh nya. Dugikeun ka Namru begitu ari 55 aya. Wiro sableng mohon. Favorit wiro sableng tengan sapek maot kitu nya.
sampai ngantunkeun eta jadi teu aya eta aya lanjutan. Tidak sejarah slot panto teh kan panjang tuh karena novel karena sablong Bastian Tito karena Pinoge Bastian teras deui nya dina kelas 3 keneh tah aya nu calik di bumi teh pemuda saperti apa gitu nya di ditu pemihilap nami pe mah robana nu robana atina itu pidunya Hasanana betaya di anak di anak teh Hasanana teh mah ngagorowan dia ame simpel sapu jagat ya dayana juncol nuju kelas 3 Aman tadi teh dicarioskeun, teh anu ngaguruanana teh kelas genepnya. Tah pan sesah berarti maca teh ari pemuda teh calik namina teh Kang engko jenenganna teh. Calik di pun bapak gitu. Sok damel di desa, sekarang sadamel-damel we. Ari harita bet kapato janten guru. Ngaguruan cenah di sakola. Tah pas bunda anu di eta teh kusabab di bumi eta jalmi teh henteu izin kitu pek teh joki cenah nyai datara nyebatkeun Siti Saarah da teu kenal bunda ge Siti Saarah teh dawatin sadidinten mah tah ieu teh hiji-hijina pertanyaan masih belum terjawab sampaikeun ka tah sok urang terangkeun heula eta tuh nya kan ada mereskeun heula Kang engko atawa urang bereskeun heula Kang engko we lah kan batur teh macana teh anu Taman Pemekar teh Hai eta non hayam megar judulna teh. Oh, sanes ini Budi berarti. Sanes. Hayam megar nuju kelas 3 mah hayam megar gitu. Jeung lebasieun jeung hayam megar mah tuh. Di dinya teh kieu bacaana teh Aman Adi no Ade Adina Aman anu nyarioskeun Bandung teh ningan. Gaduh boga hayam namina si burik gitu tah hayamna teh megar kitu di dinya teh kusabab bunda manguping cek batur hayam megar josleuna we kepayun hayam megar tarik muhun cersok cek kangko teh hayam megar muhun cenah teraskeun hayam megar bari ditinggal bararai eta teh kangko teh anu dipiharap ku bunda hiji jung calik kita ai sugan teh pinter maca si goreng teh ti batur we hayam megar teh pan nguping hayam megar judulna ti batur teraskeun nah siga kaset kusut pan teh balik hayam megar kitu calik cenah kieu jauh atau we taya beban calik we sugan teh hayam megar engko dengar tos wae eta hayam megar kana kode hayam megar ya Allah akbar teh rada eta ge misteri Kang engko teh nya akang nya engko disebut dogekeun ka ayeuna aya keneh nu nami eta teh engko teh janten ieu kitu gaduh yayasan S naon MI gak aya keneh aya malihan malamun pendak di pengkolan nyai cenah password TMU teh kana hayam megar mah TMU teh mulih ti mana Pak bapak we nya nyebat teh mulih ti mana Pak tos neang eta cenah hayam megar bos tos neang bos bagi atuh gitu haye atuh masih alhamdulillah gitu mah TMU teh sigana kana hayam megar mah untungna teh tapi eta teh tos SD atau masih SR tos SD tos si hayam megar teh anu tadi abi mah masih jadi misteri teh nah aya Bunda Sisar aya Ibu Wati tah eta mah kieu jantan cenah kapungkurna teh nuju alit gitunya toleh eta we teu damangan pamit nami teh Watin tah nami asli teh nu mana teh Watin nami asli itu ikut kena gitu beremik atuh hiji teh aya keneh apaan ieu waktu kuliah di STKIP eta dipanggil saurang calon mahasiswa teh pengalaman perkenalkan nama setelah saya benar teh kepayun punten
namanya abi hoyong anu beken atanape hoyong anu Hampir Krisdayanti anu dinas gitu. Upami beken nama pan ibu watin, upami anu dina kedinasan besi ti saarah. Janten aya naon aya aturan kitu nu nyanakan kapungkur mah di pasian beas. Mohon. Sok dicana aku eta ku aki aya jenengan teh. Cenah bade nyenak beas Pak di kantor teh. Saha can kawangan saha kaguan ibu watin. Ibu watin cenah. SD mana? Tegal Gede 3. Tegal Cibogo, cenah duju Cibogo kene. Ibu Watin dihuruyan ku eta teh. Ibu Watin, Pak. Cing emut-emut ca Ibu Watin. Dugi ka ditu teh tuh hari wes-wes aki aya teh nyebatkeun teh kieu. Iya teh nyai hampir teu dipasikon cenah ku di kantor teh nya kunaon da keukeuh cenah Ibu Watin mah teu aya. Iyo saya cek ngaheureuyan efek teh bangan bade uya aya pesen cenah ka aki teh. Naon cing aki? Wartu nya ka Ibu Watin sareng besi teh sarat temu para sewa we cenah. Mana sok robanan kayak gitu aing mah padahal nu nama beken atau nama dinas nama Gitu. kami nama beken robana nama beken nama dinas robana dah lahirna poe rebo Dosen STKIP teh kan kadaresan teh eta nya tilas nuju guru SM eta SPG. Ayeuna teh sok lu beken heula naon nya. Pak Edi jenengan teh di Rosadi. Almarhum. tak deui kana ngajar kapungkur ngajar kan di SD teh ngajar kelas 1 ngajar kelas genep bentenna ngajar kelas 1 sareng kelas genep kumaha benten ari benten mah kieu nya ari pamininggal situasi ayeuna tebih pisan sareng baheula mun dibedakeun pamain dibedakeun kieu kapungkur mah ka kelas genep heula pasian bahan ta ieu pami peryogi dicatat pami peryogi baca kesadayana teh ieu halaman sekian. Ibu bade ke kelas 1 heula muhun Bu caralik di kelas teh. Teu aya nu eta. Teras lebat ke kelas 1 der urang teh ngajar kelas 1 atos eta masian soal sok Ibu bade ke kelas genep hidap caraliknya muhun Bu. Calik we. Nah ayeuna mah masyaallah dugikeun ka kieu tos-tosa 5 tahun bade pensiun. Kan di kelas teh main bal. Halo. Dok main bal. Ari beunang ngalangkung kadinya kana lawang pisan. Ibu ditajong disakalikeun ka dieu ya teh dah panginten kanu eta teh kanu deplek ieu. Panginten 2 cm mah tuh. Tah kubuna teh dicanak si bal teh. Aku canak ka kantor kumakeun ya hayong puas. Makalaci aya eta deui nya teh pan aya naon cutter. Set di eta di gunti di kata di belah kitu dituri paduli teuing rek kumaha wae dabal plastik anu 5.000 nih alungkeun ka payun saat sate acana lebet keneh nuju istirahat si bal eta dipulung ku barudak dijuk plak eta teh si bal eta teh dianggo topi kuduaan jadi pongan rame teu aya solusi segannya mun cek urang mah izin bade ingon meri atuh bos bade nyanak deui mun cek urang bade nyanak deui bal teh izin kan ieu mah di teu rame plak-tukan bari papayun atuh kitu ya Allah Gusti nu agung cai sanon teras ka dieu nya nuju di ditu nuju kitu keneh mah ditu keneh mah mung eta barudakna nuju ngawitan ngajar mah barudakna teh sieuna ieu hiji ku tukang kuris imunisasi bahasana teh tukang kuris sabaheula mah kuris bunda gaduh kelas anu eta teh ninganu asbes tahan gempa. Mohon. Tah tahan gempa teh eta teh molongok kitu. Si eta na teh asbesna teh. Rentang-rentang aya Pak eta
aya papenilik kapungkur mah. Apa penilik? Penilik. Nah, ngocok bodas penilik teh. Disangki panginten tukang kuris. Mah ari panto nutupnya eta diseloti luar. Nah, barudak teh ya jiji acan mabur tinu anu liang eta. Aya gitu nanya. Terus cenah cenah Bu cenah da sieun cenah ieu nanti sieunun cenah aya tukang kuris pada sanes. Tukang kuris. Aduh, lamun kapungkur SD berarti aya bahasa Sunda oge nya gunanya. Aya bahasa Sunda. Saur Bunda ya. Sabaraha penting murang kalih dididik tentang misalnya bahasa Sunda, kebudayaan Sunda di tingkat SD. Ari salaresna namanya bahasa Sunda teh paling bahasa anu paling antik saur Bunda mah. Naon beunghar. Bahasa anu beunghar bahasa Sunda teh. Tapi ku ayeuna tos kaleled sigana teh, Kang Pe. Kaleled teh naon ku bahasa Indonesia. Kadang eta pun incu oge ningan geus diajar bahasa Inggris. No. Baik gitu. Kami dan namina ge painten ayeuna mah anu diome HP atuh. Sadinten nya memang ari periogena mah ada namina bahasa Indung atuh teu kengeng dugikeun ka teu aya gitu. Nu mawi aya capruk-sapretos kieu teh Bunda mah bingah, naon bingah teh keun alit-aliteun atuh lah ka guar deui gitu. Bahasa teh sok sanaos kalaku mah ge painten misalna boh kasarna memang Sunda mah nya da aya kasar, aya sedeng, aya lemes gitu. Paling beunghar lah bahasa Sunda teh salaresna mah. Nyarios Sunda benten sareng bahasa Indonesia. Sunda pami nyarios bari rengkuhna, adabna, teu aya nu bade ka mana sia teh pantai anu kitu, tapi bade ka mana teh bari rengkuh gitu. Sareng gerak-gerikna. Sareng gerak-gerikna. Kan seueur aya nama anu ieu lepat kitunya, lepat kapran sarata pemi urang naros dengan ibu bade naon sanes nyebat angkat bade ka mana gitu Bu. Ya bade ka Garut misalnya. Cenah no abdi oge sami bade angkat. Iya undak usuk basana teh seueur anu lepat. Bade angkat eta teh sanes ieu kitu sanes naon teh? Sanes murid, tapi guru kadang-kadang lepat. Guru oge guru ayeuna mah kadang-kadang lepat, dewasa gitu orang dewasa maksana teh. Tah kamari Bunda beukeun ka ngahulengnya ka warung. Di warung teh di jalan aya pila payuneun rorompok teh. Pila sae barudak teh sok popotoan dinya. Barudak SMP kaleresan painten UTS janten seueur waktos itu. Potoan cecerihilan. Anjing cenah. Aing mah cenah salah sih cenah lain kitu. Anjing. Hei cek eta Bunda teh. Punten atuh nya teh kengeng anjing. Aduh Gusti cek heg meuni gareulis lebar. Cenah ieu cenah Bu cenah si anu nu anjing-anjingan teh aya kurang kali teh. Peuleun nyebatna kumaha ngawalna. Ada orang mangges kieu atuh suka pakai anjing. Astagfirullahaladzim. Go cek kadangnya malah aya anu kitu kan ari kapungkur mah teu aya lah. Teu aya anu kuat ka guru atanapi ka orang tua we anu namalang. Terus tebih berarti. Tebih bisa. Adab oge banyak. Dina adab tina ieu ge harus tebih ayeuna mah teh aya anu punten Bunda mah dogikeun kaki kapungkur dilatih ku pun biangnya. Aya nu di zaman ibak rami gitu. Pamuget kieu we si eta nana teh ibak mah teh. Si eta teh naon? Parabotna gitu. Bari ngawasu wadah. Karasan ngawasuna teh mutu. Panuju alit. Halu pangina. Halu lumpang. Ningal we kieu ye nya. Ai suruh pun biang atus ka rorompok teh. Aku naon cenah menilami di zaman teh. Anu ibak mah saha si anu lami duh kada diome kieu mah diome hek eta teh katinggal mah aya tinggal naonana eta aya etaan bari rada sieun tapi pun biang ieu kitu terasa naros aya naonna aya baokan do eta mah
nyebat gitu teh atuh dicocok ieu dugekeun ka jeding kahana pable. Ongko mancing-mancing ya, tapi diciuin. Bermasalah. Cepat ya atuh hayang nyeuit ya. Ngomong mau nyeuit. Pesan Ari saurupna teh memangna kudu nyebut termos. Tapi eta aya inyukan. Ya tapi nya gitu. Udah bedanya dina sakitu namanya. Disebut rungkun. Peraku kada disebut ager gitu ya. Agar laut. Seueur kisah-kisah anu ada paling berkesan lamun ngajar bahasa Sunda ngajar naon kan seueurnya kamu diajar bahasa Sunda nu upaya ka alaman kapungkur siga nya diajar nyerah. Tapi ari bunda mah ti kapungkur oge anu paling ieu mah ngadamel sajak. Ngadamel sajak. Sajak Sunda. Nuju SPG oge kan di eta teh aya NBC-nya radio NBC kapungkur teh. Unggal di malam Kemis eta nana teh ngintunkeun sajak. Gaduh nami darah kelana. Darah kelana. Tapi emang baheula gitu nya. Saingan anak gadis lembayung senja gitu. Si Pitung gitu. Aduh gadis lembayung senja. Ada nama sana si Pitung si Agus Si Buntung itu. Aduh, jadi karena sajak gitu. Sajak gitu terus ieu naon nya sok pupuh kapungkur. Tah, bunda mah paling teu tiasa ugla-igli. Tari gitu nya. Tari teu tiasa. Tukang nyanyina gitu. Kapungkur mah aya nama wah tos bariton. Saklu bola eta mah bariton. Bariton putra. Tos bariton nain mah teu pugu siga pameget we suara teh. Ya, Tos Robi. Upami paling resep teh diajar pupuh geuning guru teh nyanak ieu tip teh nya pas sakola teh manggul tip terus bawa kaset pita setelkeun barang didangukeun duh kata ayeuna masih aya keneh kitu siga diajar pupuh di STH aya. Eta mung aya nama asa kumaha nya? Mulok kapungkur mah eta teh. Asa muhun, asa sigana teh gengsi lah. Pupuh teh aya nama nya eta guru ngajarkeun teh kitu di kampung mah sapertos murang kalina oge sing anu gengsi nya eta nyanyi naon ngalagukeun pupuh teh sigana mah antara wis gengsi sareng anu ngajarna teh acan tiasa diasa jadi gengsi teh ku teu tiasa gitu ku teu tiasa gengsi teh rupina sanes gengsi bahasana kitu sanes tapi panginten kirang ka ieu we kirang jadi berarti pupuhnya ayeuna mah pan ayeuna model nu kitu kan memang bagian tina salah satu bagian tina mata pelajaran nah bagian tina pengajaran anu sulitnya ari pupuh mah gitu kan tapi mun soal adab eta kan gampang pisan pasti kaajarkeun wae tapi naha siswa-siswa ayeuna teh atau generasi ayeuna teh justru kan adabna teh sangat-sangat kurang. Memang pan disebatna ge krisis moral. Nuju ngalaman krisis moral. Apakah si siswa anak anu memang tidak menyerap karena pelajaran eta atau napi guruna anu kirang biasa wae atau napi pihak enon lingkungan. Rupina mah aya nama kan jalmi teh anu saur kasarna ramana tukang buburuh ngabedug oge murang kalina bahasa Indonesia. Terus bahasa Indonesia murang kalina mah. Di ditu di bunda keluarga sabaraha keluarga terus alimin nganggo Sunda murang kali aralit. Tapi memang anu etanana pun incu kitunya. Kan tadi nina di Bekasi terus ayeuna pira ku painten dipaksakeun Sunda. Ti ngawitan dilahirkeun kitu cenah ke Bekasi yuswa 5 tahun deui ka di ditu kitu. Janten sesah pamihoyong Sunda teh. Hoyong eta teh kecanakeun tara rencanganna teh mumut mari itu sekolah mut udah siang gitu janten si eta teh nyanak bahasa Indonesia ngobrolna teh tiasa wae eta oge marupikeun faktor kitunya faktor ieu lingkungan ayeuna murang kali sigana teh alim nganggo bahasa Sunda padahal bahasa Sunda teh memang bahasa anu aduh ngalegedep gitu ngalegedep nikmat nguping bahasa Sunda teh kantenan anu teu rancu bahasana. Leres. Ulah anu dicampur aduk gitu. Jadi nanti atuh naon kamu kehujanan atuh
Santa acan ngadongeng langkung panjang. Ya Bunda. Edli boleh ya. Teu lah. Tanya atos dikeureuy kita tadi. Bursa kieu. Baiklah, kita atos ditampi. Cikun bursa kieu tadi. Atos ditampi tadi sekarang tampi kedua bagian kali brand ambasador Kopi Jaya berbicara. Ini namanya Kopi Jaya. Mantap. Nah, ya nu namina Kopi Jaya bala capruk ieu teh Kopjay Creamy. Kopjay Creamy nu saleter ya teh ngan itu betulna hilap teh ditampilkeun di dieu. Jadi kanggo bala capruk anu rasa pririungan di bumi di posrona di mana wae anu meserna hoyong hiji tapi kanggo kusarea kalau kusarea tiasa mesen Kopi Jaya saleter di Kopi Jaya. Atuh aya sana-sana seneng kopi jika Bunda nuju gerd mun cek bahasa ayeuna mah. Perutna nuju gerd cenah kitu gerd eta teh naon? Nya. Ngagerben nu gerd kitu. Nya disingkat eta teh ngagerben. Menuju buka gag. Nuju ya bungkaus. Nah, nuju bungkaus batuanganana. Sanes bungkaus. Bungkian. Karmi. Ilyas kan itu na Pak. Biasa aya coklat. Seureunya nu kopi menu namanya. Di mana kok eta teh kopi eta di Jalan Ibrahim Aji. Ayeuna mah aya lampu merah. Tah, lampu merah salit ayeuna mah. Aya lampu merah ayeuna mah. Nah, ulah diturut teuing lah lampu merah mah. Satungtung ka inung can nurut mah. Alah, tak gitu, mat Kopi Jaya. Bunda Sisar teh seueur pisan biasa mah mun nuju riungan keluarganya. Seueur pisan teh dongeng pisan teh seueur bisa dongeng-dongeng lucuna teh. Cing hayang ngupingkeun aing masih kana aya hubungan sareng sakolanya. Hayang ngupingkeun ieu non tadi teh ngobrolkeun tapi can beres. Dongeng Pak Adin cenah. Oh, Pak Adin teh. Kumaha? Ieu sasi siam. Ari jol-jol ka sekolah kan sekolah teh 2 minggunya biasa sasasi siam teh. Di harita jol ka kantor teh cenah da nyai wae da murid tadina. Ieu cenah tah eta cenah kelas 5 obat eta cacingna obat cacing vitamin A. Vitamin A geuning anu nah bet malabunya vitamin A teh anu ku eta teh dengan kapsul. Oh, kapsul. Kapsulna eta teh nu cairan. Oh, muhun. Tes teh. Mun juga minyak ikan. Tah, seperti minyak ikan. Sabaraha hiji cenah ieu da atos cenah ku Bapak kelas 5 cenah 28 mohon Pak bantuun ke sekolah. Mirarian plastik alit lebet-lebetkeun pasikeun nya hiji sewang. Kelas 2 cenah mana cenah ieu aya ieuna cenah taya guruna teu sumping ceng Pak kelas 2 makeun wae cenah ku Bapak. Jadi gue Pak Adin teh kaditu kepala sekolah Pak Adin teh. Lah punten Pak ya bilih. Bilih kayaknya. Aya. Sanes ngobrol kan di Bapak nyarioskeun. Sanes nyarioskeun pangkereun ieu mah di payu. Tos kitu dugi ka kelas. Kumargi sieun Ica vitamin A teh dengan hiji. Enak gunting. Calawak maneh. Calawak cerot. Calawak sok cenah aya pian ngarah alus kana ieu cenah kana panongon. Nyapan vitamin A. Oh, nyapan. Cerot tah barang kalima kieu murah kali teh. Pak abi mah saum. Aduh jus saum betul tadi jus. Kerja sisi. Allah. Bulan puasa. Kerja sisi apa sopan? Hah? Oh, nya bulan puasa. Dicanda vitamin eta canda kunting incit. Ngobrolkeun istirahat. Bapak tadi ka era. Ngobrolkeun kitu. Seueur budak teh. Sigana mah Pak, Bapak mah enjing-enjing ngocekeun kopi nya. Cenah meureun. Jadi teh emot kana saum budak ku nurut-nurutna. Bisi leungit maksud teh cenah bisi kagencet dan manfaat. Aduh. Tama calawak cerot ari kalima. Abi mah da nuju saum. Tapi ku nurut-nurutna baru da ka guru teh. Nurut. Siga kitu. Di bawah sesat. Punten Pak Adin. Sanes Pak Adin nyapruk lah. Aduh, biasa atas dihapuntenkeun tadi. Sanes ngupat ieu mah ngopi Pak Adin. Gua belum itu Pak Adin.
Alah ya Allah Gusti. Pengalaman di ieu mada di kampung mah seueur. Seueur anu kedah di eta kitu nya janten kenangan lah. Hari ieu kapungkur kantos ka ajar teu. Ku Bunda Iki. Henteu benten sakola. Bunda mah kan kieu. Aja ieu mah dipisahkeun ieu mah. Rada tebing ngajar teh ta ieu mah pun anak mah caket pisan ka sakola ka rorompok gitu. Naon margina kitu kan ari di kampung mendingan baheula sok kieu. Pantes juara hiji gada indungna guru kitu. Kanggo ngaetaeun eta sareng pang-pangna mapan lamun nyiring nutur-nutur jajana teh ka ieu. Eta laras pisan kitu. Ari kitu mah sok kanggo jajan kan etaeun urang mah ngabulang di tebih rada tebih kitu nya papasa 10 menit. Ari carios ieu nu digojrot eta teh laras nu digojrot. Oh eta. Nya. Eta gara-gara ngagejlok hiji ieu. Bangor-bangor tinggal nog ieu. Begini. Tos siapa nangis atuh bade ka dicana ka dokter ai saur eta teh mun ka puskesmas cenah Ratu Pentebi. Surpayan teh dininya aya teh. Ka dieu keun cenah. Luhurkeun pal kieu we. Ari pek teh nyeri cenah teu ayeuna. Tuh koreja teh. Bae son lah wae nya. Ya, da urang baheula keur leutik mah ulin teh jeung awewe jeung lalaki. Jadi ku awewe diajakan sonlah. Di kelas mah. Da emang kitu sih baheula mah di kituan di sekolah di SD naon? Congkak. Berinata nu digurat-gurat. Tapi aya kenangan anu saena waktos iki di Sepitan. Di Sepitan teh pan di Bandung di Bypass nu terkenal kapungkurnya di Bypass. Di Bandung di Sepitan. Nya batak diukir nu. Pengen orang mah goreng gak ku bengkong kan. Asli orang mah kudu kun sunat jadi sunat. Tengku parang tengku ini sokonnya. Ada ya gigiri. Dapan soak teh sieun di sana ka ditu. Alhamdulillah gitu 2 dinten 3 dinten getos ieu. Tah hari-harita ka rakana teh Dini. Teh motong hayamnya biasa di kampung nya. Kanggo mamayu teh. Kanggo mamayu san saja. Mamayu. Cekeng tong hoyong daging nanya awatos iki ngarah tereh damang gitu. Mohon mah. Hayong naonna atuh, hayong jangjang jadi gitu. Babakalan alur jamu. Teu nyadar ari iki mah sok nyana hayong naonna bebas sok kitu danu di Sepitan teh. Raja we. Terus di alur jamu ngelak nyanyi lagu gitu. Jang diki anyar sunatan daharna jeung ping-ping hayam sedengkeun ari sorangan jeung jangjang anu buluan. Yo nyanyi dar. Allah eta teh menikot dibeuteunkeun nyebat jeung jangjang anu buluan teh tuh. Ai saur pun beang teh. Tadi nih ngalagu naon? Katu teu nyadar kawitan mah we ngelak kitu nyanyi kitu. Na tangkal jamu. Na tangkal jamu bari imam jeung eta teh sing horeng panginten si jangjang hayam teh aya bulan keneh. Ku tiasaan eta jang diki anyar sunatan daharna jeung ping-ping hayam sedengkeun ari sorangan jeung jangjang anu buluan. Ari pek teh ku sabnya beuna teh isin kitu nya ku anak oge. Teh ka dieu geulis nyamperkeun. Nyanyi naon mah teh. Teu dah heureuy eta mah. Sok atuh, hayang sareng pingpina alim. Alim tadi ni mah heureuy biasa kanggo iki. Aduh isina eta ku anak dikitukeun ya Allah. Iki yo mah. Tapi ayeuna mah tos teu ieu menan teh tos teu ngajar deui, ayeuna mah tos katitihna teh tos bebas tugas. Alhamdulillah. Tapi kan panginten sebagai naluri seorang guru masih aya keneh. Tapi sapertos kamari masih tetap mengikuti perkembangan masih. Dunia pendidikan. Upami pan gaduh incunya, gaduh incu unggal bade dibagi rapot kan ieu naon dipanggil gitu. Orang tua kedah ka eta. Kadang-kadang mesian usulan gitu, kadang-kadang urang mesian motivasi lah. Ka eta ka guru-guru anu ieu dogikeun ka nganuhunkeun eta cenah muhunun
Ibu eta na usulanana bilih eta mah engke nyana kue cenah baso. Itu sur kepala sekolah teh. Tah, ayeuna teh upami nyarioskeun dunia pendidikan, pan kamari teh kurikulum anu nuju berjalan ayeuna teh tentunya kurikulum merdeka. Anu didinya di nu caket kurikulum merdeka. Merdeka teh. Tapi dinilai eta itu dinilai gagal ku banyak pihak. Karena ternyata EPK siswa teh ternyata dinilai buruk gitu. Da memang henteu bade buruk kumaha nya. Ditilaina kitu eta kurikulum merdeka teh terlalu membebani guru. Ku tugas. Guru teh kedah kitu hayo we ngelek laptop. Kaditu ka dieu laptop teh lesot. Cul murang kali aya nu gelut aya nu naon namina teh bully teka kontrol kadang-kadang gitu teh. Ari kapungkur mah pan urang sekian jam teh madep payunan murang kali. Ari ayeuna henteu ngalepetkeun guru dibebani ku administrasi anu lewat IT. Nu lewat eta we kitu. Kedah teh kitu Zoom teh mah ningan kedah wah laporan ieu eta sedangkan Zoom kadang-kadang ngawaks kan ari di lembur maningan jam sakitu geuning eta nana teh bukana teh cacan internetna nya internet lemot teu ka eta pan teu ka kemot gitu. Tambarara internet di lembur mah pembangunan ge lemot. Beres. Kitu Pak Bupati. Eta oge non teh disebut teh galon teh non ngisi ulang galon teh. Isi ulang galon di lemur urang mah karek aya kamari ieu isi ulang galon teh. Oh, lemot. Kaledeng we bae mah tawa kacinyusu kitu. Ngisi ulang galon teh nah heula nya baheula. Ente ngabibisani kitu kanu ayeuna nu mawi ari bunda mah bersyukur alhamdulillah ya Allah teu melewati eta. Nah, mohon. Cobi upami melewati eta urang bakal asa kasiksa. Murang kalih kumaha. Urang sementara nasib memang panginten ka ieukeun gitu. Kafokuskeun begitu kana eta. Cul murang kalih. Asa teu menguntungkan ari mulang kari SD mah da saleresna ayeuna pami full day nya 5 hari sekolah. Saur bunda mah eta jauh pisan tina ieu. Naon da pami ayeuna tos ngong adan kapungkur mah bedug. Budak tos puyar tos teu aya. Eta kanggo diajar. Ayeuna jam 2 saparapat uihna. Kadang-kadang pedah dinten Sabtu hoyong ieu. Pan pedah Sabtu teh libur. Kanggo naon sok SD mah. Da terbatas atuh ieu nana oge entong dipaksakeun ku sapertos kitu. Kedahna mah SMP mah sakinten tos dewasa. Tapi murang kali sok. Jam 2 dah bakal nunutan atuh di sekolah teh. Guruna wae lelah. Ngajar tos ieu dipasikeun sementawis gitu. Waktu sedugikeun ka jam 2 saparapat nutupan di sekolah mana naon di sekolah begitu. Tuang pun incu gadukeun ka bekal sangu. Unggal eta teh unggal kadang pami teu ka bekalan enjing-enjingnya teh rencang sangu. Kayak kumamah kayak jam 10-an dikintunkeun gitu. Urang teh saperti anu gaduh ieu we ngaduh nu di damel. Janten ngompreng. Da teu manuk ieu mah. Ngompreng teh kitu atuh da teu tiasa pan biasa jam 12 tuangnya jam 12:30 we kitu. Ayeuna jam 2 langkung neme teu acan ku usum hujan sok ayeuna mah. Murang kalih teh watir ya Allah sakinten anu caket kitu nya ari bunda mah sabaraha meter ke sekolah teh. Mohon jantan si tanah teh berbatasan sareng sekolah gitu. Caket pisan. Anu siswa-siswa lain menaun siswa anu teu kampung kan mohon. Ari di kampung mah nya kadang-kadang sakola teh hiji ka SD teh di desa geuning kampung di mana-mana teh kadinya. Da watirna naon murang kali ayeuna sok taros Pancasila da teu apaleun. Kan miris pisan. Mohon nya eta mah teu apaleun atuh. Ya Allah. Wajar lamun barang tuang teh bari ejegeler da Pancasila oge terang. Panca emok eta teh di mana cenah meureun make jeung nyanyahoanan teu terang eta dina TV ngan SMA diwawancara Pancasila 1 ngaco. Berarti panginten merata gitu. Tah kelemahanana tina kurikulum merdeka memang merdeka teuing.
Merdeka teuing. Merdeka Terlalu teuing. merdeka. Jadi merdeka dirinya bebas Sedikit teuing. dijajah we. Tah. Karena kan orang Indonesia memang basicnya senang dijajah. Jantan upaya merdeka kan kebebasan tidinya gitu aya efek sampingna awon. Terlalu bebas mah. Sok ayeuna pami ieu dengan anu SMP lu miris ya Allah, murang kali SMP SMA guru nerangkeun eta anjeunna ngagoler dia teh bari kieu. Ngarokok. Terus teu ka eta ayeuna mah naon? Duikeun ka ninggal kamari geuning nya anu ditoel wae, dicocok wae. Duikeun ka kepolisian, dihukum, dilaporkeun. Kumaha pan ayeuna guru ninggal anu gelut. Apa we acuh ninggal anu kukumaha da ayeuna pamidi pisah bilih kumaha wae meureun anjeunna dihukum alimeun owi tak kaetaan eta teh murang kalimat tong bujeng-bujeng teu dikerasan wae aya sanksi ti sakola sakitu ieunana sakitu etanana kitu mentanggulna lah da memang murang kali nuju usum-usumna ingin mencoba karena nanaon geningan nyada deui nya ari tadi teh kan kudu merdeka teh sagala bebas padahal mah cek urang mah lamun budak umur SD gitu nya itu masa perkembangan kan eta teh sebenarnya mau ulah bebas teuing ari umur-umur SD mah anggar kudu aya batas-batasan sareng kieu ye nya ayeuna ku ayeuna HP guru kapungkur mah kieu madep atuh barangkali dipapai pemirat urukan hiji we kelas hiji mah aya nu coplok bukuna eueuh coplok cing beu kadiekeun heula heter nu sanes teh coplokkeun abi bu caper di etaeun nah bunda tos pi 10 tahunan 8 tahun lah bade pensiun ditaruh ku kepala sekolah teh mah ibu bade di mana ieu eta ngawulang cing sok bade kelas genep mah entong eta cekeng ayeuna mah teh sebagian anak muda sok kelas 1 alim kelas 1 oge ninggal nu jungjeng teh alieur nah da kapungkur mah meuni indah atuh urang teh lengut nurutan kitu nya manusiawi kan guru oge tunduh leo saya ke kelas 1 barudak atos nyeratna atos bu kieu nyeratna ti palih ditu muhun kitu padahal teu katingali muhun sae gitu. Oke, ibu rek naros saraum teu, bu abi mah dugi ka jam 10 bu abi mah wah si anu mah bunuang jamu wah eta walah. Padahal orang teh tunuh heg saum. Oke, ibu rek narosnya hidap atos garado acuk dolag teu acaun. Wah eta mah tidinya mah. Raeng. Abi mah bu atos koneng di pitaan. Wah. Abdi mah bu anu eta nu hiji bu abi mah teu acan saur bapak teh engke upami uih didamel bade dipangmeser. Muhun eta alhamdulillah atukeun ngarah weuteuh engke teh nya kejutan. Bari hayang seuri ta aya deui anu eta bu abi mah da kapeser acuk ieu cenah acuk dolag saur mah oge aya nama biosanya cenah acuk anu taun kamari oge nya bu malah naon ieu nu perioge mah tamat we saumna muhun bu abi mah da dugikeun ka magrib du kaleres kan teh tak kapungkur mah barangkali dicanak eta sareng bunda mah sanes mujikeun dirinya pangkaturutna kumurang kali aya nu bangor ka kumaha bangor di kieu punukna teh nah hidup teh kasep-kasep bangor gitu Itu ucing gitu. Pan ari nu sanes mah wah eta mangkanya teh murang kali teh yatim gitu. Aduh Allahu Akbar cingnya bager iya naon si bager namina teh jin rusadi tah bagin rusadi iya bager da kunaon atuh betelepat nami jin hiji bangor komo jin ya jadi di baheula di lembur urang aya ka memang kawentar budak teh bangor pisan di ngaranna teh bager disebutna panggilan teh di bakat koyong bager dibagerkeun jadi doa eta teh alhamdulillah ya namanya ya lamun percanten nikah enggal keneh si bager teh tarima abdi nikah tarima abdi nikah sareng eta kitu nya murid keneh bunda nikah teh ari si eta teh mang dada gojimnya eta mitohana teh tos sah
Da eta mah sanes alhamdulillah sanes kitu. Tos sareng kita. Ngaplok ieu mah sareng kita aya nu video da. Allahu akbar kan kagogoda kita mah. Ini gedung jangan manginu kitu Mah ibu ieu cenah aya eta oleh-oleh ninggal teh kamari. Naon si bager ninggal. Aya astagfirullahaladzim teh mah nya neme sajel emut eta ari jeung metoha mah pan biasana ge ieu sah tos aduh tah bunda ya carios jeung si bager bade rapat ari teh cenah urang kana SS we cenah sok bunda ti payun kitu calik teh nya sareng duduh SS yang teh aya si bager nu nyanakna teh sebenarnya jero hate lah biasa dia teh apa teh lah bu punten ngeremna ya abdi teh lepat cenah kalah kana eta cenah lepat duka kana gas duka kana naon ya pedes ieu cenah da abi mah cenah tuman eta cenah bu cenah ditu teh cenah kana Toronton di damel teh di Jawa kana Toronton mobil ageng eta nyanak SS panginten lepat ieu dugi dasing sumpah ting murubut bunda mah cuy soca teh naon ku budak bangor baheula mah bisa jadi jelema berguna gitulah mun eta mah ngiring sedih gitu ngiring eta kituna ngiring terharu bangga bagatku bangga nak kapungkur mah ku guru-guru sanes mah nya bodoh nya liwat ieu manuju di guruan kudu sanes ari bunda teh priogi ke kelas Pak Amin masihkeun etaeun masihkeun lebetaneun itu formulir celeng Pak Amin lieur teh eta saca antep da lungu guru agama kitu kahoyong antep wah tean ceng kitu mah gagajengan imah dina meja ka meja teh kulina ninja sanesengnya cek dina hate kumaha lamun ngajuralit seju etaeun jeding cekeng nih ieu teh kitu suka dukana guru di kampung mah tapi entong lepat ka ieu anak kabarokahanana benten sareng guru ayeuna memang ieu naogenya si orang tidak hanya siswa tapi si orang tua siswa orang tua teh leres-leres mercantenkeun ka guru benten di kota benten rada guru teh sebagai profesi gitu disebut kan pada kelemahan kieu pangintennya upami guru bersalah naon cacakan guru mah gitu tah eta bungkul jantan orang kedah menjaga leres-leres gitu tingkah laku ieu teh image-na cacakan pan pami urang ka sakola naha name angkat gitu name angkat eta teh upami enjing keneh masih enjing keneh gitu silih-silih hari bunda teh diangkat tahun sabaraha 78 Desember 78 sepil gaji pertama kapungkur tahun 78 sabaraha bunda 16.000 16.000 eta we 80% tina 24.000 katampi 16 mun ayeuna setara sabaraha harga emas itu udah dihitung lah 2.000 eta teh pangaos emas nuju 2.000 tuh ayeuna berarti 16 teh sabaraha 8 grameun mohon ayeuna emas 800 8 kali 8 14 2 kali 8 genep 4 juta 400 cerita lucu iba serius untung lain guruna orang mah nanti punya orang tua guru nya boga teteh pinter tapi kelemahan anak kabeh di matematika raraban apa raraban mah resep raraban pokoknya kan dulu mun pulang sekolah teh sok di tes rarabannya anu tiasa raraban 8 wih lana wih teu urang terakhir we nu
kajian hiji deui moal nungguan diturunkan. Pokona kajian di dieu nya nak teh na ge. Nungguan Hoyong berkah, jantan ngantosan mah awe daripada dipecak rarabat. Lah hatur nuhun pisan itu sanes teu Nya. sono sanes teu betah ngobrol teh tapi dasarna mau ngobrolkeun mah seueur keneh nya. Pangparna mah hoyong ngabahas lebih lanjut teh soal kurikulum nu ayeuna nu dinuju disorot tapi kumargi nyang kolongkana waktos painten janten nya urang atosan heula we kewe bumi ngobrol deui hiji dewe harapan Bunda kanggo dunia pendidikan di Indonesia di masa ayeuna kumaha Bunda ya hoyong aya perubahan anu ari kembali deui kanu kapungkur mah mal mungkin. Saur itu ge Sayyidina Ali ge didiklah anak-anak sesuai dengan zamannya. Berarti zaman anu ayeuna anu pasikeun tapi zaman eta entong dugikeun ka lesot tina tetepan anu atur salami kitu pangintennya. Anger aya panginten sambunganana entong kieu cul weh anu atos teh. Tapi sekira menguntungkan mah sapertos ti payun ngajar. Pan aya anu global sapertos kieu bola. BOLA bola heula nu disebatna gambarna heula tapi ari Bunda mah raosna anu diejah metode eta dengan anu di eta tah gitu sas eta teh metodena teh BOLA atana picunana mah bola gitu kan langkung gampil upami ayeuna jol gamarna bola kadang-kadang budak nyebatna bal kadang-kadang kalapa da buleun sami kalapa kalapa waduh nah sapertos kitu diselipkeun sanaos kurikulumna ayeuna baru seperti kitu selipkeun we teu nanaon da SD mah panginten baca tulis hitung eta anu khusus anu di daerah Pasundan mah pangintennya di daerah Sunda kantenna mah lebih ke arah adab-adabanana oge masih tetep kedah eta tekon kapungkur leres kitu adabna ge da naon da mal aya rugelna tuh pami urang nyenak adab anu memangnya sopan santun dianggo mal aya rugelna daripada eta kitu janten hareman nah, gitu. Jadi saya tacan orang tutup naon ieu kesejahteraan guru ayeuna Bunda kumaha atau sesuai tacan alhamdulillah ya nama segana bakal eta lah sesuai lah eta aya kenaikan saurna ayeuna guru nuju diogo kan ayeuna mah maksudna teh alhamdulillah mugi-mugi itu ngarang keneh teh aya tuntutan deui gitu tuntutan ti guru cenah siswana kieu geuning ari pemasukan gajihna kieu nama angin sae gitunya model presiden teh kamari teu jantan angin duduk ulah ukur wacana sing laras angin saliwat mah sakitu lah pengen Bunda atur nuhun pisan sami-sami hapunten bilih lepat nyariosnya lepat ieu da sanes eta panginten ieu mah tujuanna teh naon hiburan we tah kitu janten ayeuna ulah aya kapanasaran deui anu kapungkur dibahas dan iki digojrot-gojrot terus aya setan dinyung nah atos anu ngalaman sumberna teh ieu iki dari ieu ayanya binyung aya ayeuna mah bilih bilang deui episode jurik nyung teh anu mana tah aya di dieu tonton we ka dinya itu sekali deh turun pisan Bunda sami-sami kita beda mulih kaditu teh ka kidul teh anjing dinten Kamis dina sing salama sadayana sing amin ya Allah amin sami dedege sing dararamang sadayana pun incuna sadayana sing sarehat sadayana amin ya robbal alamin amin hatur nuhun doana sakitu wae atuh kok mohon kanggo episode sabrungsuna dina dangetan ayeuna tong dira penten akun Gemar Universe-na di subrek oke di like di share kanggo kemaslahatan umat pilih aya nu kagagalan bade ngirim super thanks tos biasa dia. Minggu Pak. Ya di episode ieu saya. Mangga we diklik ini. Terus 1000 mah.
Kanggo bayar ya. Kanggo bayar listrik. token dah orang makan curhat we begitu ya. Tah gitu atuh tos Ayo atuh cabruk Sunda. Cabruk Sunda. Ngomong Sunda tong gengsi. Cabruk Sunda Mingon Bayun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.